Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng kince. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa nepangan deui. Satacana dipedat ieu cariyos simkuring nganuhunkeun kana tos like, komen sareng subscribe-na nya. Hatur nuhun. Atuh di mana wae ayana mugia dipaparinan kesehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina, amin. Masih nyarioskeun lebaran poe Jumaah. Ieu karya Bapak Ahmad Bakri. Dinten ayeuna teh bagian ka-2-nya. Kumaha atuh cariosanana, mangga urang kawitan. Oh, bolot lebe mah ayeuna mah yeuh kami berengan cuk beas 2 kulak bayarna mangke nyontang pancen tea. Laras mangga tuh cek lebe bari geserkeun bobokok 2 kahareupeun kuwu dirongkong dirampa beasna dipuruluk kawas hayang naksir bear pulena pok harita nya harita. Tarima kami nganjuk beas 2 kulak bayareun engke nyontang tina pancen kami sok katarima dina bulan Hapit. Tarima abdi ngajukeun beas 2 kulak ana harga 2 kali 5 benggol. Lain 2 kali 5 sen pan kabatur ge sakitu yeuh lain cek kuwu nyelag kituna. Kajuragan mah ngabantur pangaos pasar margi pedangan juk meureun heg atuh kumadinya wae da dibayarna oge angger tidinya keneh. Ngeunahnya kadengena di kieu mah urang ragrageun saraga pasar teh nya kana luput meureun moal setornya hapi teh meureunan. Cek Adma nyelengkeung ti luar bilik cebol kitu. Kasomah mah yeuh ragrageun wae 5 sen sakulak. Soteh eta teh syarat tungkul euy, wajibna fitrah sakulak. Ari saretor 5 sen we ti baheula ijabkeun wae tah sakitu. Dudanya kudu kitu, kudu heman ari kasomah mah. Malah munuluy mah yeuh unggal poe kiai dagang beas murahnya. Sarerea ge moal ngaleok kanu sejen nya haripnya malaur jauh ka pasar deui. Ari aya di dieu mah nu murah. Mantep. Kituna lebe ngaliuk kalebah nu ngomong. Bari seri koneng. Ari maneh dibere sajengkal hayang sasiku dirugar igel dientengan sataun sakali hayang mayeng unggal poe. Yeuh dengekeun euy. Salebaran sakali oge sabaraha deuleu euy pirugieunana. Yah kurang bisa ngatur laporan mah yeuh rugi euy 3 benggol tina sajiwa teh. Jaba barudak nu can manjing puasa
Nah, loba nu teu dipitrahan deui. Malah si Adma ongkoh rupiahna ge cenah moal disetoran. Atuh da cek mitoha kitu. Geus karawu pangku kukuring ta teh. Ayeuna ona manda lain atuh. Geus lain-lainna deui. Haah. Pan meunang mengkolkeun euy. Pan salakina belaan henteu deui. Ari kitu sia teh setor Adma. Setor kuring mah setor. Cek kuwu ngareret anu nyang heuy dina bilik cebor. Juragan da abi mah puasana ge lapur. Sugan atuh ari udud mah cara nyisig tematak batal. Keur wae pada nyengserikeun ka Yungyun ku baeletna. Aena ieu beas teh dikukucel wae atuh. Reengkeun buru lebe. Setorkeun ka kami kawajiban kami jeung kawajiban nyi kuwu sakulak sewangnya. Ceuk kuwu kituna bari nyodorkeun boboko beas. Nampi juragan tembal lebe nampanan gorolang ngadunga diaminan ku sare rea. Horeng babarinya ari menak mah euy. Teu make duit ge hade ditujang tajong. Dasar si menak. Ceuk si Adma teu kirem-kirem kawas nu eueuh wae kaserab ku dunungan. Babari sotenan di dieuna meureun nya. Pedah boga pancen sampeureun. Ku kituna ge pan regana sabaraha tikeuleun tah ka batur. Kadenge kuno lain ge tadi euy. Kakupingan. Heueuh we ieu mah atuh. Juragan teh teu kudu ngodok saku. Aya ti lebah dinya mah euy. Moden pikabi tahun sia teh nya. Tapi yeuh lebah digawe mah yeuh paralun ampun. Gandeng Adma atuh ngocoblak wae maneh teh. Aing teh yeuh nepi ka curu cileuh kieu kentel pejit. Balas mikiran somah deuleu euy sadesa. Nepi ka teu kaduga. Teu meunang puasa-puasa acan tuh si kuwu mah euy. Da cenah eta matak panas heabna ka somah. Tah geuning Kiai. Ceuk si Adma bangun giak. Hadena nya atuh puasa kuring teh teu kaci. Mangkaning pamajikan keur bulan alaeun deui. Mun seug cara batur mah meureun. Mana teuing heabna kasih utun di inji teh euy. Ari sia onaman mah teu ngurung batur atuh. Yeuh anak pamajikan sia. Sina seseuhanana mah yeuh. Dina seseuhanana angger euy. Tanggung jawab aing pupuhu sadesa ieu teh. Rupi abi. Kumaha juragan? Hanas letah lenteh. Teu nyatu teu nginum. Puasa teu jadi. Kagoda pak ku udud teu kuat duh hayang udud. Ceuk si Adma kerung kawas nu hanjelu. Nya abi teh tadi terus ngobrol cenah. Sarua wae we sugan teh jeung nyisig. Pedah bako kacek diseunan wungkul. Duka upami seuneuna mah nu matak batal nya juragan. Nyao hese ngomong sia mah atuh. Hese. Ngadenge guyur-guyur mah di balai desa cenah. Pajar lebaran teh tinggang poe Jumaah. Laras juragan. Mun tiasa mah nya angsrodkeun atuh kana Sabtu. Ulasina ninggang poe Jumaah pamali.
Atuh telangkung panginten puasana tuh langkung jadi 31 dinten tekenging ongkoh puasa poe lebaran mah juragan kana kemiskeun atuh kajeun ngurangan sapoe mah matak naon moal jajeg panginten atuh moal jajeg sasasih kumaha ieu teh jadi kantal 80 dinten ya anu setor abot ongkoh ka abina juragan mari ya sesehanana nu setor fitrah di dintenan ayeuna ka 30 pasosonten dengan di dinten Kemis panginten tahun ieu mah upami lebaran dinten eta mana teuing hapana moal aya nu disetorkeun juragan moal aya Heeh. Tapi kami teh teu idin atuh mun lebaran poe Jumaah cekuwu kereng kituna. Meureun kudu khutbah 2 kali, khutbah raya ongkoh, khutbah Jumaah ongkoh deui. Pantang di desa urang mah matak dilongokan maung beurang ka kamina oge yeuh pan aya cenah maung anu ngamuk gajah mata kuwu bagianana mangkaning kami teh yeuh geus kolot teu cara baheula keur ngora diganda lengoh udag maung sasiki mah atuh wajar wae ceuk kuwu kituna. Nyanya bener oge tah anu dicaritakeun ku Pak Kuwu teh bener kitu wae atuh Kyai kumahanya seret wae ka Kemis tibatan kaanjangan urang leuweung mah yeuh hampang ongkoh ka somah cek kit adi tari kituna ngomong naon tateh tari sok lalaurak teuing sateh cek lebe Mari Malik kanu ngomong di juru pohon gitu Bapak sakumaha kasauran juragan Kuwu tadi sae wae diserednya kana Kemis hampang ongkoh kasemah moal haregeung kusakadang ongkoh dinya hahaha da saterusna kaanjangan ku urang leuweung mah duh bisa kumaha teuing meureun cadu adik urang khutbah 2 kali mah ing dalem sapoe leres kitu juragan eta cek adi tari deui neuteup ka Kuwu. Aena tak percaya sia kaing cek Kuwu kituna bari kereng atuh kieu we atunya cek arjangi bari ngesot meusan urang sina eled wae salah sahijinya rubah khutbah raya atuh entongnya ari rek sangarah sakali mah boh Jumaahan anu entong dah soalna ramen Jumaahan mapan ari Jumaahan kamandi tah ngatepkeunana euy lumrah ti mandi Jumaahan poe Kemis atawa Sabtu talung lebaran bisa dikasar keser da ti baheulana oge tara angger poena meureun tah enteng gening ari lebaran bisa poe naon wae mah atunya geus atuh ayeuna mah kumaha lawan poe Kemis urang sapoe hitung wae nyombo kanu tas kental sakitu lilana sok aya wae maneh teh yo dengekon bisa kasar keser sote teh yo
kudu matok poena deule lain hade dikabiri lumrah ti mendi deule puasa teh jejeg 30 panceg kitab oge yeuh Ramadan teh sasasih euy kumaha geuning poho deui salasin atawa salasu ieu teh euy cek rebe rada rempang-rempeng kituna neuteup nu diuk di jero panto. Oh, aya wae nya. Kuring mah angot udah tanya hoti mendi boro-boro maca sakieu kakolotan oge ngaranan kitab mah yeuh teu neuleuh can ge kawenehan euy. Oh kitu wae atuh kami mah can manggih dalilna dina kitab Ramadan salasin nyaho salasun atawa salasatun kitunya. Aya kupoho-poho teuing ieu teh. An kitu we maksudna mah nya. Poho deui bingung Sanes salasa ieuh meureun. Ceuk adi tarik kituna nyelegeng. Ingat pisan kuring teh yeuh. Poe Rebo ngamimitian puasa. Da basa munggahan teh kuring muru ka saung biinoh sakalian we ka pasar. Lain poe Salasa deuleu. Poe Salasa ari Salasa tun teh yeuh ceuk basa urang teh harita 30 cenah. Jadi mun puasa umurna jejeg 30 geura urang hitung euy. Rebo, Kamis, Jumaah, 10, Sabtu, Ahad, Senin, 10 deui euy. Jadi 20 jeung nu tadi Salasa, Rebo, Kamis 10 deui. Jadi euy 30 jajag we dina poe Kamis euy. Nu matak lebaranana dinggang di Jumaah deuleu. Tah dalilna ge aya euy rekolna deuleu. Dihitung tageseh ninggang dina poe eta rek kumaha yeuh deui. Jadi kekehnya kodeo poe Jumaah ceuk kubu nyarang. Sumohon ari netepkeun kana dalil nama kitu. Tapi ya dengekeun heula geura kami mah teu idin adi kudu khutbah 2 kali pamali di desa urang mah pamali matak dilongokan maung deui talung samet dilongok wungkul kumaha da ceuk pangsaduna oge tara balik lengoh tateh. Adi perkawis khutbah 2 kali mah terjadi pambegan ieu teh. Pambegan juragan da ceuk jenatna pun bapa oge pantang upami dihenggoy ku sorangan ambeh tangarempak pacaduan khutbah lebaran kedah ku pupuh lembur kapungkur ge sanggem jenatna pun bapa baheula ketah zaman tuang eyang ngeyek desa dia kantos lebaran dinten Jumaah khutbah tadi kirangan khutbah raya Jumaah taya nu dilangkung salamet we teu sakara-kara da khutbah lebaranana ku tuang eyang teh ayeuna ge mangga wae nyanggakeun khutbah lebaran bari celegeng kitu. Aduh, baruk kami kudu maca khutbah teu kami mah teu saranggup teuing nya wae ari aki mah meureun jenatna pinter bejana da kungsi masantren ka Demak ka Jombang naon deui atuh anu henteu ari kami di mana atuh apal aksara Arab da teu ngaji teu pasantren
kami tersanggup kajen ngurangan puasa sapoe. Kemiskeun we dunia akhirat tanggungan kami cek kuwu. Sareng waktos naseep cenanya. Aduh, insyaallah enjing atanapi pageto tiasa dilajengkeun deui dina seri ka tilunya. Bangking ce ngaturkeun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah